Cik Masep langkah selanjutnya kumaha ieu urang dilampaheun. Ieu mah da kumaha ayeuna dina masalah perelek tah memang lah rada kenor pendapatan teh, tapi alhamdulillah gitunya kenor-kenor oge dikeureuh mah aya we tiap bulan teh gitu. Tapi ayeuna meureunnan aya lah menang kana unggal setor ge tina 3 poe teh aya kana 100 200 nah gitu nya di 150-an mah tiap 3 poe sakali, alhamdulillah sok aya gitu. Tapi da ieu teh nya ukuran perelek teh da di urang teh ukur 60 imah nya 60 imah ayeuna taruhlah 70% da 100% mah da hese atuh mal bisa kaayaan nguyang kieu atuh deui lah uyuhan we kitu ge nya cumpon gitu. Tapi dari si Pardi mah kagaji mau bakal kagaji mulainya ada syarat si Pardi teh gaji teh 100.000 sabulan teh nya 100 ya. Tapi alhamdulillah gitu si Pardi bisa ke sana aya ayeuna misalkan tina per bulan ya teu mencapai kana 100% eta urang nya alhamdulillah we gaji mah kudu keukeuh kitu cek paribasana sabulan aya menang 400.000 ge total sabulan misalkan nya ku usum kieu da kumaha meureun geus kesepakatna kudu gaji mah eta mah anger kudu aya. Tapi da saeutik oge nya kulila mah meureunan aya we ieuna ayeuna tambah meureunan ku bank ku donasi sampah mudah-mudahan urang teh nya bisa karek mitemayan atulah karek sababaraha poe eta nya donasi sampah sugan we atuh da geus geuningan kapanggih lah aya usian gitu lah juga itu tambahan-tambahan ku eta gitu. Jadi da maksudna oge ku ayana donasi sampah teh sebenarnya jang kahiji meureunan lingkungan supaya bersih, kadua-duana meureunan ngedukasi masyarakat entong pabarangsa itu sampah meureunan di balik eta aya meureunan engke teh nilai plusna naon plusna nilai ekonomis teh pan urang bisa dijual kira teh si ladangna meureunan bakal kamangpaat gitu ya warga gitu. Jadi kieu we eta mah non atuh meureunan urang tah meureun ke nya geus kusaha deui meureun ngurus sampah eta terus sugan we urang ke kapeceretan kitu meureunan. Tah kadua-duana ku ngayakeun meureunan ayeuna di abuskeun kana Facebook teh meureunan sugan we jeung sugan urang mah nya milik eta saeutik geuningan batur oge lah nu baroga milik tinu Facebook atuh sugan urang meureunan kabagean aya bageanana milik tinu kitu. Mudah-mudahan ngabangun lemur teh mudah-mudahan Facebook paribasana nepikeun ka aya hasilna bisa boro di lingkungan urang meureunan ka lingkungan batur ge urang bakal bisa nyumbang meureunan lamun geus aya hasilna mah insyaallah moal pedit ku ceuk paribasana da lemur di urang moal gitu aya leuwih namanya urang bisa berbagi meureunan jeung lian lemur oge khususna meureunan sadesa ge meureunan aya kakuah mah insyaallah nya kalebah ieu mah daya nanging mimiti atuh lamun model timur batur ge ningali aya kieu-kieu teh cenah mimiti kahiji perelek jalan lancar aya nu nurutan aya pernah nurutan perelek oge nurutan di dieu teu jalan lasut ayeuna teh teuing kumaha nyawa mah mudah-mudahan we ningali tempat sampah kieu tah geus mimiti lah di anu mah cenah di anu mah cenah aya nu kieu-kieu deui cenah teu heula perelek katingali lancar ayeuna cenah ieu non bisa nurutan cenah urang ge aya kieu masa ieu cenah saha nu boga ideuna nya aya we urang mana dalam mun lain urang siuk kemudian urang sikluk cenah boga ide teh da moal urang leuwih goong urang Bandung gitu nya sabenerna mah ku ayana program ieu teh lamun diudageun kana ieu mah cape diudageun kana rieut marieut tapi urang mah pan karena Allah supaya lingkungan maju gitu ulah nepikeun ka ayo we ngararagoan wae bantuan di pamarentah urang ayeuna mah kudu berdikari sorangan mudah-mudahan bisa ngabangun lemur nya ayeuna lamun urang ngaharepkeun aya bantuan nya nya iraha rek majuna iraha rek mikirna ngajejentul we aya eta oge nu ngadon emok meunang duit aya ngan teuing kumaha ka dituna tah urang mah ulah nepi ka kitu urang mah kumaha ieu nyiptakeun urang hayang boga penghasilan teh misalkannya tah
Jadi penghasilan ieu oge untuk moal didahar sorangan meureun kita keur ngawarna keperluan warga atau lingkungan urang meureun. Ayeuna ngabebenah lingkungan lamun teu ku urang meureun terus pisaha deui. Gitu. nya urang mah ngawujudkeun we lemur genah merenah tumanina we nya lah. Pentingna urang kadinya we.